duaan boga isyarah kicep berarti sikat habis keur beujeuhna tegep ngobrol Kangjeng jeung Amar nu aya di hareupeun Amar teh kicep ka ibad maksudna siap geus lantaran katingali Kangjeng Nabi teh obrolanna geus terlena berarti geus teu daya teu upaya langsung bae di tukang pedang dipesat sat langsung dikaluhurkeun dibacokeun ka Kangjeng Nabi sakieu doang mundur deh sekali Kangjeng pan teu ningalieun Kangjeng lantaran di tukang tenang deui ngobrol deui begitu kicep deui Amar deh pesat